Iya, kira pernah dan iya mah. Udah. Maka colongan ini masalah kieu mah. Kan iya mana? Nah, di dia meh panono milih bagus tadi. Udah geus cocok barang teh. Bapak ya? Ya, oh, kan main kenya, walis kenya. Ya aku steady gitunya. Wah, ulah salah. Eta gitu ya mah. Ini dia, deh nitip, masang mah lah. Kan, nah, ieu ge payuran bubi. Modal ge paku eueuh nanangon eueuh. Kumaha nya dicapitkeun mah ieu euy. Ade moal kira-kiranya. Aduh, alah soeh. Ieu mah kumaha? Ayo aing ge. Naon ieu teh? Kapanggih ku aing. Panggil naon? Teu apal aturan maneh. Aturan naon, Bang? Perbub Perbub naon? Oke, perbub bisa gak lupa. eta rek naon maneh di dieu? Wih, mau masang gambar. Gambar naon? Bandunga calon, Bang. Wih, masih Karnawi. Nah, Bah Karnawi. Nah, wah, calon. Bapak Karnawi jadi calon kades. Oh, ka dieu aing rek ngomong. Ngomong naon, Bang? Ari sia di papatahan teu. Apa tahan naon, Bang? Bah. Apal ieu hareupeun imah saha? Mah Panono. Pemila panono ieu mah. Maneh dibere apal henteu. Pemasangan gambar calon teu meunang hareupeun imah, goblok. Wah, manya kudu leuweung atuh bae sanu nempo. Lain di lawang. Naha? Atuh kudu di mana? Ari abah sok. Masang mah di tempat umum, di parapatan. Terus? Lain harapan imah. Oh, iya masalah abah mah. Nah, salah kumaha Manya aturan. kudu di leuweung mah bae sanu milih. Nu di leuweung mah ieu kera, monyet, dina goreng-goreng tikus. Iya. Tikus. Oh, iya mah abah mah. Sia mah geuning eta geus. Karena penistaan sia makan nyebut kera monyet segala. Ngomong naon sia. Ki. Ya dengekeun ku sia kayat. Ngaran calon pamimpin mah. Ya, kudu cukup sandang, kudu cukup pangan. Naon ayeuna pangaboga di dinya? Naon pangaboga di dinya sok calon? Ya, aya naon riweuh-riweuh hareupeun imah kuring? Geuning. Pas sia rek Arek pasang naon? gambar. Rek eta mah lawan naon? Mau gambar. Arek naon gambar naon? Gambar panono RT. Masang gambar. Ami umanangkeun ka masyarakat teh. Kapan aya aturanana masang gambar teh? Nah, dulu aya aturanana sia teh. Aturan kumaha geuleuh sok. Yo, anjir. Aya aturanana. Yo, Teu meunang. ya daripada riweuh-riweuh. Wah, urang teh boga sepuh di dieu teh. Ai sepuh teh kolot gitu. Heeh, Nu geus diitep. Si tokoh masyarakat. Yang bagus Lain nu emosi. geus ieu tokoh masyarakat. Nah, jedog gracia. Ieu pakaian, ai pakaian jeung abahna kumaha teuing ieu teh. Nira riweuh pisan. Kuring wah pendukung Pendukung saha? calon Saha? Mending keneh. Pategi. Ieu sa? Pak Karnawi atuh. Ya, Karnawi Geus mah. jang benerkeun moal bener. Ya, Geus. Panono. Hah. Calon pemimpin jamaah sangsara mah korupsi. Siapa yang oge? Geus. Moal bener mah aya tungtungna. Mending hayu cang benerkeun itu yuk. Di mana? Gambar calon lain. Yuk, aya di pacel di ditu. Yuk cang benerkeun. Nam, hayu. Wah, kamu tuh mending ge. Urangna ulah rariweuh geus karolot-kolot Enak ngerakeun. sudah Panono. Calon urang dihina. Bukan calon Kak. Jadi naon sih sahar wae jadi ke sarua bae. Calon wanita yo nang urang, calon urang yo mah. Calon sia mah teu gablogna naon. Nyalon sote. Aspirasi, bawana aspirasi. Moal kaur rungtung ya. Sing. Hah, geus nepi ayeuna. Wah, Pak, ori teh. Uyang mah tadi mikiran jalur. Ieu teh apa? Ya, Teh. apaan meh apal? Saha nu bener jeung usaha. Astagfirullahaladzim. Geus subuh calon sia mah naon ek ngandon guru di jalma sangsara. Temunggu. Ya. Sing. Lagoan. Sing gablek etika ngajedog sia. Mikir atuh bau lah Erek namu bari rek lariweuh wae.
Rariweuh wae. Sok Pak RT abi mah hayang rasa agama. Ampun. Sok cicing lengan. Sia ngamimitian moal. Assalamualaikum. Nonton teh kumaha? Sia marek masang gambar. Gandeng geura. Tah. Waalaikumsalam. Aduh, Ya. punten ya. Masang gambar aturan ge teu meunang harapan imah. Wih mah Iya, Rariweuh jeruk. Lain apa tanggal jeruk teh harapan imah sia teh. Astagfirullahaladzim. Ya, tuh. Sia teh. Ya. 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 Ngaran-ngaran masang gambar kula harapan imah sia. Waduh mongan nak mongan. Kita diga Aduh. tangga jeruk. Aduh. Korban, Beningnya korban. goblok teh sia. Kacamata. Ieu aya naon, ieu aya naon, ieu aya naon, ieu. Ulang mah di tangga jeruk udah ditu. Nah, Kelak. Ya. Aya naon ieu? Kumaha ieu teh? Murah. Kumaha ieu teh? Ieu kacamata hargana 5,5 juta. Ieu kacamata nepi ka potong. Ieu Potong. permasalahanna aya naon heula? Calon si ieu. Masalah Udah, calon. wih mah masang na tangga jeruk. Pemasangan baliho maksudna. Gamar. Gambar. Oh, gambar. Boleh. Oh, Terus iya. pangna bisa Siapa? para sia kieu pacenta-centa pararea omong ieu kumaha permasalahan utamana. Ada Iya, mau menang. Sok lah. Mah Abi menang mah pasti. masrahkeun. Saha Abi teh mah moal masrahkeun. Hah? Sok saja. Tuh kudu di ulu-ulu. Jak masang saratu. Saha teh? Sanggeun. Calon si ieu. Pacel, masrahkeun jalma Ajan dua. sang-sarang, Abi mah geus ya, moal wadi pipiluan. ngapang. Abi Iya. elek aya pagawean deui. Masalah Iya, iya. apa? Punten. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Pan, ono ka mana? Kelah heula. Ieu teh kan urang teh sarua. Nya, Sarua. pada meunang sadesa. Ya. Ieu mempermasalahkeun dina masalah pemasangan gambar calon. Calon. Pilkades gitu. Pilkades. Pilkades. Lain calon. Ya. Kade Yo. lain calon. Pilkades. Wih Ya. teh arek masang. Dina tangga jeruk. Heeh. Bicara. Nah, Bicara. kusabab kitu. Tuh. Cuang cari solusi terbaikna. Hmm. Ulah sampai ka aya bentrok. Wih mah teh rumah pihak sampe. A jeung pihak B. Maneh nu ngamimitian teu rumah sabentrok cenah. Bahan Kapan ujung-ujungnya. ieu teh teu hade, ieu teh jeung dulur urang, kabeh ogenan anu nyalon A dulur urang, anu nyalon B dulur urang. Pada boga niat keur ngamajukeun wilayah daerah urang. Gitu. Jadi teu kudu silih bentrok. Da si ieu nu ngamimitian. Teu apalon Urang ka jeung Bahan sia mah teu ngarepek kae ngomong. can ge jadi ieu urang geus resah kieu. Aing nu ngomong. Gitu. Ajen dong. Terus Si ieu Heeh. Pacil, nu teu apalekan aturan. Hmm. Kuring ngagenggerahkeun kan teu meunang masang gambar calon harapan imah. Benar. Benar. paling kena ujung-ujungna. Salah. Masang gambar Gambar teh. aing kamanakeun ku sia. Tuh, nu urang yang kamanakeun. Geuning gambar aing ieu kalah calon Pak Yus ieu. Kapan ieu ge sarua jadi Pak Ius. Ke Tuh. heula. Merovokasi Ke sia heula. mah. Ieu payahnya teh kapanan salonan teh Pakarnawi. Nah, Ari Abah patedi calonna teh Pak Kustedi. Nah, anu diambilna Pak Yus. teh ku si ieu ditukerkeun. Wah, si apa nu kudu di Nah, warung. yo aing mah nonton gambar calon aing di warung. Urang ge nu gambar teh di warung, Bang, beri dahan. Nah, ditukarkeun gambar aing. Aing nu uing kamanakeun. Bet nyaona ka aing. Gas ulah parabut gambar. Ieu Ulah mah. parabut gambar. Sok. Sok komo ayeuna silih ledek masalah calon. Nah. Sabab ari calon mah teu diukur ku masalah kabeungharan jeung kamiskinan. Anu penting mah boga hate amanah keur mimpin sakumna warga masyarakat anu aya di desa urang. Mane? Kadenge. Itu kudu Ulah ngawilah-wilah sok komo ieu jadi tim suksesna pepeujeuh. tuh. Kitu ulah silih ledek kena-kena Iya, calon mah. kabeunghar. Teu ngajamin kabeungharan bisa bener dina tugasna. Tuh, dengek Anu kok. penting mah amanah hate. Tuh hate. Amanah hati nurani. Kamu nak siapa mah hate nak kalah di belahan. Jeung Ajakan kartel. Bilang kena. Dari jam supaya leuwih pada tenang. Wah. Cuang calali kue di dieu. Kotor, yo. Kocok-kocok aja. Bahekeun bae dah. Sanes ka masjid ieu. Oh gitu. Sok Abah, kali dinya Abah. Aya kali dia. Kotor. Sok, ayeuna. Kotor, panasa ya duh. Kuring mah rek nyerenkeun ka Pak Acil. Sok. Saha nu ngamimitian? Ya. Kuring mah minta keadilan ka Pak Acil. Eh. Kuring ngagenggereukeun. Tasik kayat. Wah,
Apa? Maneh apaan? Apa memikirna? Maneh nu masang gambar. Kudu di dieu. Mah. Tadi gen, nah urang mana tangga jeruk carepeun ieu. Ieu arek ngahargaan ka sim kuring atau moal ieu? Penghargaan, Pak. Lamun moal ngahargaan ka pribumi, Hmm. sok ka lapang lah tadi tuh. Mending di lapang sok ka dompet moal aja. Arek didengarkeun moal ieu. Ini dengaran Pak. Nah, jadi kieu nya Kurang mah kumaha sih. ulah nepikeun ka bentrok antara pendukung A sareng pendukung B. Pepeje. Ieu teh kabeh ogenan mempunyai niat anu hade Tah kitu. keur ngawangun Tuh. lingkungan desa urang. Nah, aing maneh nu kudu ngarti aing mah geus Kudu ngarti. silih ledek, kudu silih ejek. Ya betul. Nya, ayeuna sok komo lamun nepikeun ka silih ledek masalah dina kabeungharan. Calon A mah beunghar, calon B mah miskin. Kabeungharan teh ngajamin kana jalur bener ka mana jalur miskin. Gening. Si Abah mah teh bener. Kuring mah asa rek olap ngomong jeung jalma kieu mah. Mantak ogenan ulah sarwana, Bah. Nya, boh itu Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Itu mah ke Yang meniji garurusuhan. ieu gambar geunangan di warung kan itu dari warung. Gambar jadi teu aya ieu nu salon kuring. Nah, kamana geura ieu buatin ka Calon Pak Iwus. Ayus mohon. Gambar teh Gambar teh teu aya di tubuh Gambar teh warung teu aya. mohon. Kuring teh. nah ka mana atuh teh? Tinggal Deui aya permasalahan deui masalah gambar teh aya cenah ieu kumaha. Dupi eta mah pan? Kieu barurah. Ya. Apan kuring teh tadi teh rek masang. Rek masang gambar Ya. jalan kuring. Ya. Nya. Ngan kuring apan HP ya, HP butut oge tinggalan di masuk aya penting. Ditunda di warung ku kuring teh gambar kuring teh. Ari di dieu nyakal calon saha? Hah? Nyakal calon saha? Kapan Ieu mah ku steady. Fokus teh? Mana gambar bukakeun kira? Entah tadi ge kieu Kang Asepnya. Ya. Nah, pas dibuka kalah jadi Pak Ius. Wah, itu gambar calon kuring eta masalah. Atuh, ari gambar calon kuring kusaha? Nah, eta pertanyaan Tah, meureun ku maneh. Di, ya Pak Asep. Sok. Uing oge geger, barang yang dijembrengkeun dina tangga jeruk. Nah, geuning ieu mah calon Pak Ius. Weh, calon kuring deui wae. Ari duit ka manakeun di warung. Uing geus sarua di warung. Tuh. Nah, jadi ieu teh meureun gambar calon anu didukung ku Pak Asep. Iya, eta masalah kuring hukum. Tah, pertanyaan anak ieu Pak Acil. Sing tanggung jawab. Gambar calon kuring kemanakeun? Di warung. Nu di warung. Di warung. Yang gambar calon situ. Tuh. Kira-kira. Jadi kuring teh kudu tanggung jawab Buat nyatur apa ieu? karena masalah gambar anu leungit. Jadi saliernya apa? Pak Acil apa TKP na ge di dieu? No. TKP ya teh Pak Acil. Ya, benar. TKP di Pak Acil. Jadi kuring mah teu apana naon, gambar kuring kudu aya, Heeh. gambar calon kuring, gambar Nu kuring kudu aja. Tah, anu Pak Acil geus aya. Sok. Saya. Tuh. Jadi 16 ka kuring. Bet nya ada TKP ieu. Hari kitu mah kaharti kuring mah soak. Soak. Moal arek nguruskeun deui. Nah, atuh gambar kalah ka kuring anu kudu ngagantian atuh ieu teh. Apa nih TKP na di dieu, Pak Acil? Kuring mah teu nyaho urusan gambar. Kapan tadi ka dieu teh parebutna teh parebut gambar. Ai kuring Ari dibawa ka gambar dieu anu pada leungit. naon? Ari tadi saha anu ka dieu? Panono. Ka mana panonona? Bet duka. Cicing suang susul. Panono ieu mah. Kemana kan? Gambar.